Kakak boga lemah lembut ari kakolot sorangan mana nyentak sing sadar bro. Urang hirup di dunia sementara. Jadi sabisa-bisa bahagiakeun kolot heula atuh bisa-bisa nyenseri ulah nepi ka nyeri. Di kandungan 8 bulan diurus ti leuletik. Ngabelaan budak indung nepi ka hese malik hese usik kana saha? Kana urang. Terus urang geus gede rek calutak, sesentak, cemplak. Aduh ulah omat. Sing inget perjuangan kolot urang ti heula kumaha. Dikeletik kurang diurus dijaga piraku geus dewasa mohokeun jasana mata nu masih boga kolot komplit bagjakeun ti ayeuna bisi engke kaburu indit tanpa pamit hiji deui lamun maneh dititahku kolot kudu daek ulah nepi ka nyebut kala atuh meuni kangge si mamah sareng si bapak nuhun tos ngadidik abi ti alit dugi ka ayeuna mudah-mudahan bapak mama sareng keluarga aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin.